mimin urang Banjaran ayeuna geus resep dangdan diraksukan kabaya carang katingali duh mending ngalangkang teh mimin si denok montok imitna meni cenawok mata resep si tukang cimol lamun lempang meni ngalenghoy aduh teh mimin iraha ngajak ulin komo lamun ulina penting urang meuli kue odading nah teh mimin make nampiling bibir kuring nepi ka jeding peda diraga ping-ping ka kuring ngajak separing ka kuring ngajak separing urang Banjaran ayeuna geus resep dangdan diraksukan kabaya carang katingali duh mending ngalangkang mimin eta teh suhun akang saha kitu meni teu apa ka mimin asa paling kudu ge hat apa mimin kabumbur sareng mimin ayeuna mah benten si ama meni teh mimin urang Banjaran ayeuna geus resep dangdan diraksukan kabaya carang katingali duh mending ngalangkang teh mimin si denok montok imitna meni cenawok mata resep si tukang cimol lamun lempang meni ngalenghoy aduh teh mimin iraha ngajak ulin komo lamun ulina penting urang meuli kue odading nah teh mimin make nampiling bibir kuring nepi ka jeding peda diraga ping-ping ka kuring ngajak separing ka kuring ngajak separing aduh teh mimin iraha ngajak ulin komo lamun ulina penting urang meuli kue odading nah teh mimin make nampiling bibir kuring nepi ka jeding peda diraga ping-ping ka kuring ngajak separing ka kuring ngajak separing alah beres paling di mana mimin mah di ladangan yuk kira-kira nawan tuh mimin pada tuan kumaha mimin pokona mah di ladangan mimin mah pengantin sedang dipoto penuh